Sampurasun para wargi anu diberkahan di lebet Gusti bagjanya urang ayeuna pendak deui ngalangkungan program Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Para wargi pedaran Pani Ismanah danget ayeuna dicandak tina buku panglenyepan wasiat tangtos mulus rahayu berkah salamet eta anu ditedak ku sim kuring. Mugia berkah Gusti salawasna nyarangan ka urang sadaya. Para wargi namung satu acana hayu urang naneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmah ku Roh Suci urang teh sangartos non rupi kana pangandika Gusti kanggo danget ayeuna. Hayu urang naneda. Nuhun Allah Rama nu ringgi di sawarga danget ayeuna abdi sadaya sejak ngupingkeun sejak ngaguar patali sareng non rupi pangandika Gusti danget ayeuna nyuhunkeun Roh Suci anu nang tayungan abdi ngabukakeun pikir sareng mana abdi sangkan abdi teh ngalarapkeun pangandika anjeun dina kahirupan abdi sadi dinten amin. Para wargi dina danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal 138 ayat kahiji dugikeun ka 12 lajeng ka ayat 23 dugikeun ka ayat 24. Tah jejerna nyaeta Allah mikawano ka abdi. Para wargi anu janten ayat tuluguna nyaeta Jabur pasal 138 ayatna anu ka 23 anu kieu unggalna. Pariksa diri abdi, rah-rah pikiran abdi, nun Allah bolekerkeun eusi hate abdi. Para wargi teteh maya nyampak katingal nuju calik nyalira di bangku di hiji taman. Mangrupi-rupi persoalan kahirupan ngaganggu dina pikiranana. Nunggelis anjeuna ngaraos aya hal anu ngaganjel dina manahna, aya rereged dina manahna anu teu tiasa dijelaskeun. Anjeuna miharep aya katengtreman, tapi anu karaos ku anjeuna seolah-olah aya tembok ageng anu mindingan anu teu katingal anu ngahalangan. Dadak sakala anjeuna ngaraos alit, teu daya teu upaya teu walakaya. Masalahna eta ditanggung ku nyalira. Nah, dina waktos kaayaan kitu aya anu surti mikawano ka anjeuna. Para wargi Gusti Allah mikawano kana sing saha bae manusia dina sagala sisi kahirupanana, dina pikir, dina ucap jeung lampah dugikeun ka hate manusia anu pangjerona. Gusti Allah salawasna hadir nyarengan umatna di sagala tempat. Gusti Allah teu pernah ngajauhan, boh dina kapoekan oge kalempohan batin. Daud nyuhunkeun kalayan handap asor sumerah pasrah oge wantun nyuhunkeun dipariksa sagemblengna ku Gusti Allah. Anjeuna nyuhunkeun sangkan hate jeung pipikiranana dituyun ku Gusti Allah. Ieu mangrupikeun hiji sikep babalik pikir, tobat, oge hate anu sumerah pasrah. Daud sayogi dipilari dipikawano sarang ditebus sagemblengna ku Gusti Allah. Hayu urang buka hate urang. Urang buka hate urang sadaya sangkan dipariksa ku Allah. Sakumaha Daud dina kitab Jabur pasal 138 ayat anu ka 23. Mertelakeun kieu unggalna. Pariksa diri abdi, rah-rah pikiran abdi, nun Allah uji bolekerkeun eusi hate abdi. Hayu urang ulem Gusti Allah sangkan marios hate urang. Hayu urang ngangken sagala rupi kalelepatan kaluluputan sareng nyuhunkeun tuntunanana. Urang tembongkeun sagala rupi anu disumputkeun sarta kanyeri kapeuri anu teu acan dipulihkeun ulah nyumput komo deui pura-pura. Caangna welah sing asih Gusti tiasa ngajait sagala rupi kaayaan urang sing pasrah hate
kanggo nampi atikan Gusti. Dina unggal proses kahirupan anu nuju di sorang, sing percanten yen Gusti Allah pasti nuju nungtun urang ka jalan kahirupan anu langgeng. Amin. Hayu urang ngadoa. Gusti Allah Rama nu linggih di sawarga, hapunten abdi salami ieu sok andalkeun diri sorangan. Sok ngahilapkeun kana welas asihing Gusti. Margi kitu. Danget ayeuna abdi babalik pikir Gusti, ajar abdi sangkan hate abdi tawaleh muser ka anjeun pikeun nuyun lengkah kahirupan abdi. Amin. Pamiarsa, ayeuna waktosna pamiarsa kanggo janten berkat, kanggo sasama ku cara di like, di komen, di share. Tong hilap di subscribe sangkan program paniis manah ieu salawasna tiasa nyarengan urang sadaya. Hatur nuhun, cag rampes, rahayu, Gusti ngaberkahan.